Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberapa serius nyambung judulna nyata Pancatunggal karangan Kileuk sumanga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberapa mana carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Kileuksa. Para mitra kaum dangu sakumaha nu kauninga harita Yoga Jaya sapara kanca bade ditipu ku Nyi Sutima. Kocapkeun Yoga Jaya jeung baladna harita teh keur ngabaheuhai ngareureuhkeun kacape. Kakararengse tas barang dahar. Dina tangka caringin reang manuk nu disada, angin leutik ngahiliwir nebak kana dang-daunan, nu pating arulang siga nu ngagupayan. Yang Yoga tuai nu datang yang Yoga, ceuk si awas bari nunjuk kalebak. Sarerea curing hak barang direret tetela aya nu keur leumpang bangun tenang. Nanjak rek nyamperkeun kanu limaan. Pasti utusan ti Surajaya keun urang dagoan. Tekung silila ponggawa uhe anyog jauh keneh geus ungeuk bari marah mai. Nandakeun nu niat hade akhirna srog kanu limaan terus uluk salam. Hatur punten kasadayana ieu abdi utusan ti Raja Surajaya saja ngadugikeun timala nun. Pek diuk mang. Sarta gerapok nyarita diutus naon ku raja ceuk Yoga Jaya bari mencerong. Kieu aden sales nama kajentenan nu name ka sorang teh sadayana ge mung sakadar nguji ka salira aden teh. Raja teh palai uninga naha saha Raden nu salaresna tah kumargi kitu rupi-rupi tindakan raja mugi kersa ngamaklum. Da tadi kita aya maksud awon estu hoyong teges anu leres-leres. Taina mah tos kantenan yen Raden jalmi utami jajakan nu sampurna pantes pisan bumi janten mantu ratu ngadahup ka Nyi Arum Wangi janten ahli waris Kangjeng Raja Surajaya margi sakumna nu parantos ka uning aku Raden pangangayakeun sae marate Kangjeng Raja ngaraos bingung milih minantu. Taina tos menakan nyatana salira Raden nu parantos ngeberehkeun kasakten ngabuktoskeun kadigjayaan utama tak kitu amanat ti Kangjeng Raja teh Raden cek uhe tatagna keur nyaritana someah pikacongaheun. Sebutkeun maksud nu pokok narek naon. Raden sapara kanca dihaturanna linggih ka karaton. Kahiji Kangjeng Raja sajamunut dihapunten tina samundayaning kalelepatan. Margi ngarumaoskeun parantos taluk ka Raden. Atuh kasejana kaduana murung mantu cenah kasalira Raden luyu sareng perjanggian dina mangsa saemara. Yen singsa nu tiasa ngawonkeun putri eta bakal ditikahkeun ka Nyi Putri Arum Wangi. Tadi mah aya pamunut kitu sote sadayana ge mung sakadar palai nguji kana keteguhan mana salira kitu Raden. Yoga Jaya jeung baturna badami. Nu akhirna dicokot hiji putusan yen rek nyumponan kana pamenta Raja Surajaya. Pok deui Yoga Jaya nyarita ka ponggawa uhe. Ayeuna kieu paman. Kuring sabatur-batur rek nyumponan kana panyama ti raja. Ngan urusan kawin rek badami leuwih engke. Lantaran kuring mah ngelehkeun putri teh babarengan di maan. Atuh saja batik itu kuring hayang badami heula jeung Raja Surajaya. Tak kitu ya paman. Nyaunyuk suma ngaraden urang sareng we tu ayeuna margi salira Raden teh kalintang diantos-antosna ku Kangjeng Raja. Heug. Urang irit ayeuna. Yuk Kang Bedas. Urang balik deui ka nagara urang nepungan Raja Surajaya. Ceuk Yoga Jaya bari ngareret ka si Bedas nu kapapancenan mara bawang mawa barang saleuwih. Pangajang ngagangis jang ngiringan. Geus kitu mah teu loba catur bering laleumpang muru ka karaton. Uhe leumpang pandeuri ngiringkeun anu limaan. Dina hatena teu boleh heran sabab nempo kalakuan si Bedas. Nu nyuhun leuit bangun hampang. Uhe teu wani deukeut sok sieun leuit murag ka tukang ningang ka manehna. Gancangna catur Yoga Jaya geus tepi ka hareupeun karaton. Dipapag ku Surajaya sakulawarga malah Nyi Arum Wangi oge milu. Paroman bear marah mai sabab hatena nyaan mika hayang ka Yoga Jaya. Mun kongang mah hayang nyarita ka Yoga Jaya sangkan ulah tulus ngabinasa. Tapi teu wani sabab bisi namahan wibirang. Hulaturan wilujeng sumping mangga mangalingi sadayana mangga. Nuhun Kangjeng Raja. Jawab Yoga Jaya ponok tuluy munyungan. Ka Surajaya jeung kasakur nu aya di karaton. Si Bedas nu naheula leuit hareupeun karaton geus kitu asup milu diuk ka baturna. Geus kitu mah tuluy ngariung kalayan tarapti sor susuguh sagala aya. Katuangan nu raraos inuman rupa-rupa dipake ngahormat Yoga Jaya sabatur-batur
Geus kitu Surajaya mimiti nyarita deui. Raden ama teh geus cacap kapanasaran sabab geus sugema dina nguji kasalira. Tah kumargi kitu ayeuna pisan hidup di haturanna linggih. Urang ngabadamikeun hal ieu kumaha keur sabadanten ayeuna? Mangga abdi mah sajang ngiringan kumaha maksudna. Kieu Raden. Saembara-bara plumpatos lekasan nu kenging parantos kantenan. Nyatana salira Raden ku anjeun. Da ku kituna ama ngahaturkeun wilujeng kanutos hasil janten juara. Katiluna ama sejang ngabuktoskeun janji bade ngadahupkeun salira Raden kapun anak. Da kitu pamaksadan teh. Ceuk Surajaya estu togmo. Teu malapah gedang deui bakat ku hayang tereh rengse. Atur nuhun ama ari laras kitu mah. Abdi nampi kana kasayan manah salira. Nanging eta pamunut teh asa abot nampina margi abdi mah janten juara teh hasil gawe babarengan limaan. Tah kumargi kitu abdi bade tumaros na kersa nyi putri ditikah kulimaan. Raja Surajaya ngarenyag teu nyana bakal narima pertanyaan kitu. Malah Sutimah jeung Nyi Arum Wangi colohok sedengkeun Yoga Jaya jeung baladna ukur imut sabab sasat ngabanyolan. Kumaha Gusti kersa atanapi henteu? Yoga Jaya nanya deui, ke ulah rusuh Raden, ha ieu teh bet aya patarosan kieu atuh. Sumuhun apa nu ngiring sae marage limaan. Sedengkeun putringan hiji nah kersa ditikah kulimaan. Atuh pilih we salah saurang na saha nu bade nikah ti payun. Ah moal. Daking hese capek babarengan abdi mah salirana sapapait sama manis. Sedih bareng sedih, bungah bareng bungah, margi abdi mah sanaos limaan ge ngahiji. Limaan? Hiji? Naon hartina Raden? Surajaya heranin, panca tunggal. Limaan tapi sahate sajiwa satujuan janten. Hasilna ge kanggo sarerea, amis ku sarerea, pait ku sarerea. Surajaya teu nema deui para mitra sadaya kalah ngareret ka Nyi Sutimah. Menta dipangjawabkeun tapi Sutimah teu buru-buru ngajawab. Manehna mikir heula dina hate, sanggeus rada lila kapikir. Yen babadamian teh perlu jujur. Dan niatna gerek nipu ka Yoga Jaya. Raden upami kitu mah maksad Raden mah ibu ge satuju pisan. Mangga kumaha beresna? Asal kecap ibu jeung ama laksana bisa nikahkeun Nyi Arum Wangi, jajakan hasil ngelehkeun lumpatna. Janten ibu ridho upami putri ditinggal kulimaan. Ridho? Jawab Nyi Sutimah teu dipikir heula. Da omongan para mitra sadaya teu akur jeung eusi hate. Tapi Sutimah teu sadar yen ngomongna teh jadi bahan pamikiran pikeun Yoga Jaya. Nu memang seukeut perasaanana jeung bisa mikir kalayan gancang. Pami kitu mah nya nuhun abdi binga. Tembana bari marah mai. Disangkana ku Sutimah mah bungah pedah rek dipurung minantu, padahal Yoga Jaya mah bungah pedah geus bisa neuleuman eusi hate Sutimah. Nuhun ari kitu mah Raden pala iraha pesta nikahna. Nyangakeun ka ibu, abdi mah sejang ngiringan. Keun atuh urang badami deui jeung amanahnya, ayeuna mah langkung sae ngeloloson heula ngaso. Margi kaleresan parantoson teh. Tuh bumi itu parantos disayagikeun kanggo Raden, upami aya pamunut kantu nyarios ka para eman. Tangtos sadayana bari satia satuhu ka salira Raden. Mangga geura ngalih ka bumi itu. Cek Sutimah bari nunjuk ka salah sahiji imah nu geus disayagikeun. Hatur nuhun ibu permios ka sadayana. Abdi sejang ngareureuhkeun heula kacape. Ceuk Yoga Jaya tuluy nangtung bareng jeung baladna. Geus kitu mah bring muru ka imah dijajabkeun ku Patih Sawor jeung Ponggawa Uhe. Ari si bedas teu ninggalkeun tugasna barangas anu saleuit disuhun teu ditinggalkeun. Bus ka imah tetela teu salah para mitra, eta imah raresik pikabetaheun. Sareungit jeung Hegar puguh we mun nilih kana lahirna wungkul mah mata koream inca. Betah tumaninah para wargi. Di imah nu sakitu hegarna, tapi Yoga Jaya geus waspada. Yen eta teh pibahaya. Paman Patih para ponggawa. Mangga geura marulih keun we. Kuring marek reureuh heula di dieu kawantu capek urut perang teh. Ceuk Yoga Jaya ka Sawor jeung Uhe. Atuh leos duanana init hatena geus gregeteun hayang geura sut nyulut imah sangkan musuh kabeulin. Berang kaganti ku peuting para wargi, langit lenglang taya aling-aling. Taya mega nu ngahalangan bentang baranang pating kariceuk. Diasuh para mitra ku bulan sapasi.
Pangeusi nagara geus loba nu sare tibra, tapi para punggawa karajaan mah harita teh keur meujeuhna meuweuh ku pigaweun sabab tugas ti Raja Surajaya kudu dijalankeun peuting eta. Pati sawor geus nyadiakeun para prajurit nu bisa dipercaya, nu baris ngajalankeun parentah raja. Nu sejen geus taki-taki ningker imah nu dicicingan ku Yoga Jaya. Maksudna marek megat bisi engke dina derna ngaduruk imah musuhna lolos. Ari imah harita teh para mitra. Di imah Yoga Jaya jeung baladna can sarare lantaran asa teu puguh rasa. Jeung can parat babadamian atuh ngariung di tengah imah pok Siti Ismi heula nyarita. Ujang, akang mah heran jeung can ngarti naon sababna Ujang make ngajak kawin babarengan sedengkeun awewe ngan hiji. Ieu teh naonan akang mah terus terang we teu satuju ieu. Kitu pokna estu blak-blakan nyaritakeun eusi hatena. Kuring ge sarua teu panuju lamun kawin babarengan teh bingung nyang hareupanana atuh moalnya hiji awewe kulimaan, cek si Awas tandes naker. Sarua teu panuju kana omongan Yoga Jaya. Malah si Tarik jeung si Bedas ge sarua kitu teu satujueun. Dulur-dulur sakabeh ieu teh kaharti pisan. Da kuring ge sanyana mah teu satuju sabab manusa naon ngaranna bet ngawin hiji awewe kulimaan. Kuring ge era kudarasaan sabab geus diwarah ku aki. Sangkan bisa hirup luyu jeung ajaran agama nu diagem ku urang. Kaina kuring rek nanya ka akang opatan, mun kitu carana teu disatujuan, nah kudu kumaha benerna ieu? Cek Yoga Jaya malikeun pertanyaan, hayang nguji heula kana pamikirna opatan. Cek akang mah kieu we Jang nu kawin ka putri mah geus we Ujang. Cek si Bedas para mitra nyarita bener-bener akur jeung isi hate. Terus ditemal ku Siti Isi Tarik jeung si Awas pipikiranna sarua, nitah Yoga Jaya sorangan nu kawin. Jadi satuju mun kuring sorangan nu kawin, Yoga Jaya nanya hayang leuwih jentre sigana teh sarereanya tujuan. Nuhun ari satuju mah eta hiji tanda yen akang opatan ngabogaan jiwa satria. Teu hawak jeung teu sirikan, ieu teh mata kreug-kreug kana hate sabab pikiran akang opatan sarua jeung kuring. Ngan hanyakal kuring teu bogoh ka putri sabab pipabajikaneun kuring mah lain kitu. Teu hayang kanu licik sarta jahil kaniaya. Teu hayang ka awewe nu sombong jeung gede hudu. Teu hayang ka anak raja Nusaraka. Tah kulantaran kitu pamenta Surajaya moal ditarima. Omongan Yoga Jaya para mitra ngadatangkeun kaheran pikeun opatan. Sabab Yoga Jaya mung narima padahal tarima geus nyarita ka Surajaya. Yen rek narima kana maksud Raja Surajaya. Ke Ujang naha make nyebutkeun moal narima. Apaan tadi geus asak badami jeung prameswari. Yen Ujang rek narima jadi minantu raja, tapi nah ayeuna bet nyarita kitu naon maksudna teh? Cek si Bedas. Kieu Kang. Tadi mah kuring teh keur metakeun siasat. Sangkan bisa neuleuman kana eusi hate kulawarga raja. Mun kuring teu ngomong kitu, omongan maranehanna moal kanyahoan. Nah nya atawa bohong. Tapi ku ayeuna nyarita kitu sifat jeung eusi hate raja kanyahoan. Yen ieu teh kabeh ge panipuan malulu. Nah make sebut nipu. Mun raja teu niat nipu moal daekeun boga minantu salima-lima atuh. Sabab teu akur jeung adat, teu akur jeung ajaran agama, teu umum jeung nu loba. Mun jelema bener mah tangtuna ge moal narima kana maksud kuring. Tah ku jalaran kitu kuring geus bisa neguh yen omongan raja sakulawarga teh bohong, nipu ka urang ngolo-ngolo sangkan urang teu barontak. Oh kitu, terus kumaha tuh? Si Bedas ngarti nu sejen ungut-ungutan. Ayeuna mah kudu waspada bae. Nah pirasat kuring teh bener atawa henteu. Sigana bae peuting ieu bakal aya kajadian, tapi kuring teu bisa mastikeun pirasat teh nya atawa henteu. Tah kulantaran kitu sarerea kudu waspada. Bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Nyari kitu mah kaharti atukeun urang sang hareupan. Kabeh teu meunang sare bisi imah aya nu nyungkal. Tah bener kitu nya sing waspada ayeuna mah. Barang keur gunem catur para wargi sadaya. Kadeng anu pating kadepruk di luar sarta aya nu pating harewos. Yoga Jaya sing jeung batur-baturna taki-taki bisi aya musuh nu ngabongohan. Tapi di dagoan hampir sajam taya kajadian naon-naon. Tapi akhirna Yoga Jaya kaget lantaran bilik imah aya nu ngaduru. Haseup mulek ka tengah imah keur seuneu hurung beuki gede. Di luar rame ku jalma nu surak eak-eakan. Dina waktungan sakilat imah geus dihakan ku seuneu eueuh lolongkrang pikeun ngejat sabab disunut babarengan ti unggal madhab
sarta di kolong geus dibubrugan suluh garing. Pirasat kuring jadi kanyataan kumamun geus kieu ye, ceuk Yoga Jaya mencerong kanu opatan. Geunula gugup urang lawan ku Hawa Tiis, tema si Tiis. Bari terus ngawatak ajianana ngadatangkeun Hawa Tiis, cep Hawa jadi Tiis. Atuh najan seuneu ngabebelah oge teu karasa panas, malah lila-lila mah seuneu teh pareum. Yoga Jaya jeung baladna salamet. Para mitra kaum dang bareng jeung pareumna seuneu Raja Surajaya jeung Sutimah katutnya arum wangi daratang ka deukeut imah. Maksudna hayang nempo bangke 5 jalma nu kaduru. Tapi sarerea colohok bengong lantaran ti jero imah pating kurumui 5 jalma, jag-jag belejag daya kakurang malah teu bared-bared acan. Wilujeng wengi Kangjeng Raja tos wareg muji ka kuring. Bilih teh acan wareg mangga datangkeun dinu sejen. Cek Yoga Jaya ujug-ujug nyarita kitu ka Raja Surajaya satengah nangtang. Atuh mending ngajenghok Surajaya teh para mitra calangap teu bisa ngomong. Kakang Patih, kumaha ieu teh? Nah geuning bat aya kajadian kieu. Sutimah nyarita kasawor hatena haneueul ka bina-bina. Sabab musuh teu paeh kalah ka matak namahan wiwirang. Duka Nyai Ratu akang ge bingung ye. Sabab si kasebelahan teu teura ku seuneu. Sakudu nama ku hawana ge geus merengkel garing. Ku aseupna kudu beakeun napas, tapi na kalah kapating kurumui kaluar. Cek sawor heran manehna jadi gimir bisi Yoga Jaya ngamu. Aduh, kumaha mun geus kieu Kakang? Sutimah beuki bingung. Nyai, ayeuna urang bener-bener kateter jajaten wayahna kudu eleh tarima serah bongkokan taluk kalima bebenyit. Tema Surajaya ngaharewos. Surajaya, nah kalah kapating haruleng, cek Yoga Jaya bari ngadeuketan melong kana beungeut Surajaya. Ujang, Raden, Kasep. Bapak terima eleh sabab rupa-rupa kasakten geus dicoba. Hasilna tetep Raden unggul. Taina Bapak terima kana kenyataan rumasa eleh jajaten Bapak taluk. Cek Surajaya tapi gancang ditempas ku Sutimah. Teu bisa. Kami can taluk. Loba keneh kasakten nu can dibijilkeun. Lamun maneh aya niat rek ngarurug kami, hayo urang adu jajaten di alun-alun. Kitu ceuk Nyi Sutimah para wargi. Puguh bungaheun Yoga Jaya teh, sabab ayeuna beuki sidik ye nu goreng hate teh Prameswari. Kuring moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas, sabab bangna kuring datang ka dieu ngahajar rek ngabebaskeun rakyat Cipelang. Nu geus belasan taun disiksa ku Raja Surajaya jeung Sutimah. Taina geus tepi kana mangsana pikeun ngayakeun balitungan. Yuk urang ijen di alun-alun jeung kuring. Jawab Yoga Jaya taya kasieun. Puguh we nu araya di dinya kaget para wargi. Heug, ku kami moal burung di layanan, tapi sameh prung tarung, maneh kudu nerangkeun heula asa usmu asal. Si nah saya teh, saha nu sanyana anak saha jeung rek naon datang ka dieu? Jawab sia. Cek Sutimah bari nulak cangkeng. Beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Ngaran kuring Yoga Jaya nu opatan dulur kuring, ngaranna si Bedas, si Tiis, si Tarik jeung si Awas. Kuring asa ti pileuweungan Incu Aki Kalajati alias Aki Yoga. Maksud ka dieu rek nempas nu jahat, rek nganjeurkeun keadilan. Sakitu niat kuring ulimaan. Cek Yoga Jaya terang-terangan. Nyari tatatag jeung Daria puguh we Surajaya ngajenghok. Lantaran ngadenge Aki Kalajati disebut-sebut. Manehna inget ka Partiwi sedengkeun Sutimah ngajenghok peda aya ngaran Yoga nu disebut, sedengkeun manehna geus lila neangan ngaran Yoga tapi can aya laratan. Yoga Jaya? Maneh ngaku-ngaku Incu Aki Kalajati, nah bener? Cek Surajaya bari mencerong hatena ratu tepu. Bener. Kuring Incu Aki Kalajati. Di mana ayeuna nah hirup keneh? Hirup keneh malah manu ngasuh jeung adi di kuringi anjeunna. Nah make nanyakeun Aki kuring, naon urusanana? Ieu mah tanggung jawab kuring, moal mamawa ka Aki. Cek Yoga Jaya malik neuteu. Sorot panon asa nanceb kana beungeut Surajaya. Ari indung maneh saha? Partiwi? Jawab Yoga Jaya tanes. Atuh mending ngalengak Surajaya asa percaya asa henteu. Bet asa dina pangimpian tapi buru-buru negerkeun hate pok nanya deui. Munnya anak Partiwi jeung munnya Incu Aki Kalajati kudu aya tandana sabab Partiwi mah geus modar walasan daun ka tukang. Kitu deui Aki Kalajati geus paeh samemeh anakna paeh. Kitu cek Surajaya tapi hatena beuki geumpeur.
sieun aya nu ngajak balitungan da puguh we geus rumah sagede dosa. Rek percaya rek henteu keur kuring mah sarua bae. Kuring moal ngaku bapa ka anjeun lantaran ngaran Surajaya loba. Tang tu aya di Surajaya sejen nu kalakuanana bener jeung jujur. Anjeun mah Surajaya sarakah teu boga tata krama, teu boga ras-rasan, teu boga rasa kamanusiaan, jauh tina adil jeung bijaksana. Anggang tina balas asih. Moal bisa ngaratakeun keadilan. Sabab boga sifat hawak jeung sarakah. Tak kulantaran kitu geus we teu kudu nanyakeun urusan eta. Pokona mah kedatangan kuring ka dieu rek numpes nu jahat. Cek Yoga Jaya manehna can boga sangkaan yen diajak nyari teh bapana pituin. Yoga Jaya di mana Partiwi ayeuna? Aya di leuweung, cicing jeung aki kuring rek naon? Rek nagih sabab maneh boga hutang. Ini ti dieu mawa barang nu gede hargana nyatana kongkorong jeung ali 5 siki. Eta barang lain milikna anu mata kudu dipulangkeun ka kami. Mun maneh nyaho tempatna, kami rek ngadatangan ka ditu rek nagih eta barang. Bisi butuh keneh kudu nyabarana kop ku kuring diampi haja. Nu kuring diampian sabab kuring boga ali. Ieu pamahanan tilu jadi inung jeung deui inung kuring memang bogaeun kongkorong tapi tara dipake. Sok dibungkus sarta disimpen di hade-hade. Cek Yoga Jaya bari ngalaan alina. Tuluy ditemongkeun ka Surajaya gap ditampanan. Ditetep salila-lila meningah hulang sigakeun aku tenung sararea olohok komo Sutimah mah. Heran campur jeung ambak sarta panas hate. Ali naon teh Kang? Nah jiga nu katenung meningah hulang. Eta teh ali emas warisan tinu jadi inung kuring. Yoga Jaya miheulaan nempas tapi Sutimah ukur munelik bari jembi. Rai ieu ali meunang akang baheula sabab aya tanda-tandana. Naon tandana? Cek Sutimah beuki panasaran, baca ieu. Cek Surajaya bari mikeun ali ku Sutimah diilikan, breh aya tulisan kabaca kalayan tetelan unina. Partiwi Pamatri Ati Tumba Jaya Surajaya. Naon hartina ieu teh Kang? Kuring mah teu ngarti. Cek Sutimah bari mikeun ali ka Surajaya. Ye ali meunang meuli akang ti dayeuh kabehna aya 5 sarta kabeh ditulisan ku kalimat nu sarua jeung eta. Kabeh dibawa ku Partiwi malah majeng kongkorongna. Mun kitu mah si Yoga Jaya teh anak si Partiwi atuh merenya. Taksiran akang ge kitu tapi kudu aya buktina heula. Geus bukti kuring memang anak Partiwi ari anjeun saha? Make wani ngomong kitu sagala. Cek Yoga Jaya bari mencerong hatena jadi panas sabab indungna disebut-sebut wae. Yoga Jaya bisi maneh hayang nyaho Partiwi teh pamajikan kami nu kahiji. Tapi manehna dipikeun kaleuweung ku kami sabab manehna hianat geus teu satia ka salaki. Pagawean miara lalaki sejen mun kami indit manehna mah senang-senang jeung lalaki liana jeung lalaki sejen. Tah dumasar kana hal eta si Partiwi dipikeun kaleuweung. Ngan hanya kal manehna bari mawa barang nu gede pangajina. Tak kulantaran kitu mun maneh nyaho tempatna maneh kudu nganter ka kami rek nepungan si Partiwi rek dipenta tanggung jawabna pikeun masrahkeun barang nu disebut tadi. Cek Surajaya bari pepeta nyarita kitu teh bakat ku bingung jeung sieun da ari hate mah gregeteun hayang ngarontok ka Yoga Jaya sabab geus boga taksiran yen nu aya hareupeuna teh anakna. Ulah waka hayang tepung jeung inung kuring sabab anjeunna geus masrahkeun ka kuring. Pikeun ngarengsekeun sagala rupa perkara lamun bisa mah hutang inung kuring rek dibayar ku kuring. Ngan hutang anjeun kudu dibayar sarta rek ditagih ku kuring. Alhasil kuring oge rek ngayakeun balitungan jeung anjeun. Nah make ngomong kitu na sanggup mayar hutang inung maneh sabab ieu mah lain barang samanea teu cukup dibayar ku emas sakinta da alina ge lain ali biasa tapi kudu make tulisan nu jiga kieu. Eta ali kabehna aya 5 sarua jeung nu ieu. Cek Surajaya bari nemongkeun ali nu tadi. Atuh para mitra dikitukeun mah bingung Yoga Jaya sabab para mitra manehna ngan boga hiji-hijina. Tapi omongan Surajaya jeung Sutimah katut Yoga Jaya kadengeun ku si bedas si tarik si tiis katut si awas. Harita keneh opatan ngadeuketan ngajajar jeung Yoga Jaya. Rek naraon anjeun nyampeurkeun? Cek Surajaya. Kuring rek manduan kana kasusah jang Yoga Jaya sabab tadi ngadenge omongan yen Yoga Jaya kudu nebus hutang indungna. Taina kuring rek ngabantu kabeneran kuring boga ali nu sarua jeung eta. Cek si bedas bari mikeun alina. Barang diilikan tetela sarua pisan. Surajaya ngahuleng
asa teu percaya kana eta kejadian samemeh bisa nyarita pok si Tiis ngomong deui bari mikeun Ali. Kuring ge sarua milu ngabela ka Inung jang Yoga Jaya sabab kuring boga Ali kika kitu pamahanan tinu jadi Inung. Kuring ge boga Ali kitu mah ya. Si Awas nurutan tetela manehna ge bogaeun. Kitu deui si Tarik ngasongkeun alina ka Surajaya barang diilikan nyaan sarua taya bedana saeutik-eutik acan. Para mitra kaum dang nempo kajadian kitu Surajaya beuki heraneun ngahuleng salila-lila. Teu bisa nyarita bakat ku bingung atuh pok Yoga Jaya nyarita deui. Alhamdulillah kasusah kuring geus kabayar. Sabab bamenta anjeun geus kacumponan 5 ali geus aya di dalam paleungeun anjeun. Nu hartina hutang Inung kuring lunas. Tayena kuring rek menta ganti ka anjeun. Sabab Inung kuring geus dipikeun ka leuweung sok gantian ayeuna. Mun teu bisa ngaganti nagara rek dijabal ku kuring. Ceuk Yoga Jaya beuki wani. Malah ditempas ku baturna nu opatan sapamade ganjeng Yoga Jaya. Rek ngajabal nagara puguh Sutima ambak sabab ngadenge nagara rek dijabal. Yoga Jaya mentong lebat catur tanpa bukur sia. Ayeuna urang buktikeun nasa nu leuwih unggul, yeuh urang ka alun-alun. Kitu susumarna Sutimah para wargi bari terus lumpat ke alun-alun. Kaayaan jadi pahibut para ponggawa riab ke alun-alun. Ngawal rajana bisi aya nu ngabongohan, Yoga Jaya jeung baturna can waka indit ngariung heula ngayakeun babadamian. Kang kumaha ayeuna ye sabab kuring meunang kasulitan ye. Akang ngawakilan nu opatan putusan kieu. Urang limaan teh tangtu sagetih. Tangtu saturunan sabab sanya nama akang ge keur neangan nu jadi bapa. Bapa akang ngabejakeun yen ayeuna anjeunna mah sakadar bapa kukut sabab akang teh keur orok kapangi di tengah leuweung keur diriung ku satu galak. Ceuk si Bedas ngaraneg heula ngomongna ngalieu ka si Tiis pok si Tiis nempas. Akang ge sanya nama keur neangan indung bapa sabab geus dibejaan kudu ngukut. Yen anjeunna mah sakadar nulungan da harita teh basa akang orok keneh. Akang pali di walungan di tengah leuweung kapanggih ku bapa kukut akang nu jenengan Ki Banyu. Ari anjeunna pikeun padoman, akang teh di bahanan Ali nu geus dibikeun ka Surajaya teh. Yoga Jaya ukur ungutan red ka si Tarik. Nu ngukut akang ngaranna Ki Jamparing cicing di Ciwaringin. Akang ge sarua pangnalunta teh keur neangan indung bapa sarta keur padoman di bahanan Ali nu tadi. Kitu ceuk si Tarik pok ditempas ku si Awas nu geus teu sabar hayang geura nyaritakeun paniatanana. Tujuan akang mah teu beda jeung kitu nusanya nama keur neangan indung bapa. Bapa akang ngaranna Surajaya, indung akang ngaranna Partiwi. Ieu ngaran dicokot tina tulisan nu aya dina Ali. Ari alina geus dibikeun ka Surajaya jigana bae omongan Kang Bedas teh bener. Urang teh tangtu sagetih saturunan saindung bapa. Kitu ceuk si Awas dari anaker. Alhamdulillah nuhun Gusti Nu Maha Agung. Sigana poe ieu teh urang patepung jeung dulur. Sabab ieu Partiwi geus kungsi ngariwayatkeun yen kuring teh boga dulur opat ngan teu kanyahoan di mana ayana. Taina parang patepung ditepungkeun ku Nu Maha Kawasa pagea Kang. Yoga Jaya ngarangkul ka si Bedas atuh akhirna mah silih rangkul nyacapkeun ka sono jeung ka bunga. Limaan silih tangkep nalikeun tatali batin anu memang geus nganteng ti tadina. Kang Bedas di mana kaing Ali teh Kang? Yoga Jaya nanya deui hayang sidik kana lalakona. Eta Ali katarima ku akang dina mangsa keur nyepi di hiji guha. Harita teh tengah peuting kana lahunan aya nu ngeclik ragrag. Urung ngempur cahayaan barang diilikan tetel Ali emas. Waya tulisanana ku akang ditemongkeun ka bapa nu jenengan Ki Dugala. Ari ceuk bapa teh ampihan keur padoman dina neangan indung jeung bapa. Ti harita Rusia bapa kaguar. Yen akang teh anak kukut nya terus menta idin rek neangan indung bapa nu akhirna tepung jeung ujang. Tapi kaki wari tak kitu lalakon aja. Cek si Bedas ngapalakakeun lalakon dirina. Nuhun Kang Bedas. Kaharti ayeuna mah ari Kang Tiis di mana meunang Ali. Na meunang tatapa atawa aya nu ngawaris? Yoga Jaya nanya ka si Tiis dah yang jentre meunang Ali. Duh kajang da geus nyampak aya nganceuk katerangan ti bapa nu ngukut akang. Eta Ali geus aya dina beuheung akang di talian ku lamak nu dirarakeun tak kitu jang. Nuhun Kang Tiis kumari Kang Awas di mana meunang Ali. Sarua jeung si Tiis Ali akang ge geus nyampak dina beuheung di talian ku lamak nu dirarakeun. Harita akang kapanggih cenah ku bapa kuku teh nu jenengan Ki Panyawang, kapanggihna tina aisan hiji istri nu geus pupus. Ti harita akang dirorok ku Ki Panyawang,
nu akhirna akang ngalalana rek neangan indung bapa padoman Ali teh. Ari Kang tarik di mana kaing Ali? Yoga Jaya nanya kasih tarik nu geus tatan-tatan rek ngomong. Ari nu ngukut akang mah jenenganna teh Ki Jamparing, manggihan akang teh dina hiji batu di tengah leuweung. Ari-ari mah geus nyampak cenah dina beuheung di talian kulamak meunang ngararakeun kitu jang keterangan ti bapa kukut akang teh. Mun kitu mah akur jeung omongan ibu. Yen kuring boga dulur opat cirina Ali bener pisan ayeuna geus patepung. Sanyana mah kuring ge boga Ali teh diwaris ku ibu ngan mikeuna anyar keneh basa kuring rek init ngalalana. Taina mah geus puguh urang teh sadulur 5 sadulur muga-muga sing leuwih kuat tali batin. Sing leuwih saluyu dina nyang hareupan musuh. Yuk urang tarung ngalayanan musuh. Tapi kumaha carana ceuk Yoga Jaya bari neuteup kana opatan. Da urang teh 5 jalema anu ngahiji urang lawan babarengan we. Jawab si bedas tandas. Kumaha nu sejena satuju teu? Satuju lah akang ge ceuk nu tiluan. Atuh geus kitu mah teu loba catur deui. Terus 5an ngajugjug ka alun-alun kasampak Sutimah geus ngajega di tengah alun-alun ngadaguan musuh nu rek datang. Yoga Jaya jeung dulurna nyamperkeun sanggeus deukeut ka jeung Sutimah tuluy ngarandeg. Malen cerong ka Sutimah nu ngajega nulak cangkeng. Ratu, bisi kuring panasaran samemeh perung tarung jeung anjeun hayang heula pancakaki. Saha anjeun usanyana? Cek Yoga Jaya teuneng jeung ludeung mureleng ka Sutimah. Bisi siang hayang nyaho? Kami nu ngaran Sutimah murid kahiji ti Aki Wanara alias si Jamrong, jago kawat di wewengkon ieu. Jawara gagah di negara bisi si hayang ngasaan panasna semu gunting. Bisi si hayang ngasaan getah warjit. Bisa hayang ngasaan panyereud engang. Yap geura maju sing deukeut ka aing. Tang tu karasa pait peurna. Jawab Sutimah bari pepeta. Nepak dada bari tutunjuk. Oh iya nu ngaran Sutimah teh. Iya incu Aki Wanara nu jahat teh. Syukur teuing bagja teuing. Bet diparengkeun tepung sabab nusanya namah kami teh geus lila neangan. Hayang ngayakeun balitungan jeung turunan Aki Wanara. Bae urang begalan pati jeung kami. Gagabah teh sia ngabacot sih ha? Bebenyit bau keneh jari ngao? Kumaha dicucungah ka kolot? Saha sia sabenerna? Culangung teh ngomong teh. Ceuk Sutimah para wargi sadaya. Keheuleun pisan sabab asa diungha ku budak satepak, mangkaning maneh teh pangkat ratu nu kawasa di ieu negara. Ngaso heula, para mitra ngaso. Para mitra harita Yoga Jaya barang ditanya kitu ngajawab. Ngaran kuring geus mineng disebut-sebut. Nyatana Yoga Jaya incu Aki Yoga nu gagah di zaman baheula. Anak Partiwi incu Aki Kalajati nu sakti mandraguna zaman Kibari. Pangna kuring datang ka direk nagih pati kanu ngaran Sutimah sabab geus kumawani nyiksa ka ibu Partiwi nu tanpa dosa. Atuh saja batik kitu rek ngayakeun balitungan jeung nu ngaran Surajaya. Hiji jalma nu sarakah nu teu nyaah ka anak. Nya kuring pisan anakna ngaran Yoga Jaya. Nyokot tina ngaran duaan Aki Yoga jeung Surajaya. Tah kitu ayeuna mah nu sanyana. Ceuk Yoga Jaya atoheun pisan sabab geus tepung jeung musuh nu keur diteangan ti baheula. Kurang ajar sia mah geus sia. Teu kudu bacot deuleu. Sabab ayeuna mah geus sirik sia teh mahiwa jeung culangung. Tah jadi imalan nu satimpal iwati modar deuleu. Ceuk Sutimah geus teu sabar. Sebrut nubruk ka Yoga Jaya tapi nubruk tempat kosong. Sabab Yoga Jaya geus celok di kenca, seak Sutimah narajang deui peureub nu buleud meningah hiung. Tapi mata kaget Yoga Jaya geus celok di tukang. Setan sia? Sia terek tarung atau ucing-ucingan deuleu? Sutimah ngahegak amak pacampur jeung era. Mun rek tarung ge moal kitu tangtunya hareup ka kuring siapa atuh gunakeun deui peureub teh. Da kuring geus hayang ditonyok, jawab Yoga Jaya semu ngahina ngahaja ngaheureuyan ka Sutimah. Sutimah teu ngomong deui para wargi sadaya manehna geus beak kasabaran. Krap sidakep sinuku tunggal mopet panca dria nu opat musirkeun pikire jeung rasa ngonang rupa-rupa sato galak ka eta alun-alun. Tekung silila para mitra kadenge pating galaur ti kidul. Pare horeng teh puluhan maung jeus narajang. Ti wetan datang badak aya welasna pating suruntu rek nubruk musuh. Ti kaler datang orai gede nu buburing kalan bari calawak. Ti kulon datang gajah meningaleut. Alun-alun ngadak-ngadak pinuku sato galak nu didatangkeun ku Sutimah. Sigan mah jadi taman safari we
Aduh ya jadi taman safari alun-alun Kang Bedas kumaha ieu ulah bingung sabab urang liwaan urang ayeuna si Sutimah akan ngerek ngalawan gajah si Tiis ngalawan orai si Awas ngalawan maung si Tarik ngalawan badak sok urang tarung bebarengan cek si Bedas sumanget naker panon muralang ka gajah nu ngaleut ngadeukeutan nama ke kudu ripu-ripu teh ku kuring geus kaciri ye nu datang lain satu-satu nu garalak tapi rang-rangkai garing nu disihir ku Sutima ayeuna balikeun kan nu nyiptakeunana sina ngagali ka Sutima cek si Awas nu watana Awas kana ciptaan Sutima eta bagian jang yoga tuh cek si Tiis keun urang jalankeun harita keneh yoga jaya metakeun ajianana ngagunakeun ilmu ringkang buana pelesat yoga jaya jiga ngalobaan luncatan ka unggal madhab ngepung alun-alun nu geus heurin ku satu-satu galak sedengkeun si Bedas jeung baladna nyingkir ninggalkeun alun-alun rek lalajo kajadian satuluyna mung hanyakal waktosna ka Bujang Seep aduh ieu mah para mitra dugi ka dieu heula rupina carios nyambung nu judulna para wargi sadaya Pancatunggal karangan Kileksa.